Mak, pas di mana? Males neangan ecelokan Neng Iis. Kamari mah teu naon. Nya aing teu kunanan, pajarkeun palit teu hidang. Oh nya, sugan teh, teh emberna cenah palit cek si Bella. Emang gitu si Bella mah biang gosip, nah naon teh digosipkeun wae. Pan jadi rame salembur ieu. Heeh. Iya, mah teh geus neangan ecelokan Neng Iis. Sugan ka mana? Nya kaunggal jelema teu dibere, sugan ka Neng Iis dibere. Mau duit, Mak, urang mah. Emang di imah aya teu si lamun aya di imah mah ayo urang ka imah. Eueuh, boga duit urang mah. 100.000 atuh Neng. Ih, jeung naon loba amat. Arek meser beas, mah geus teu boga beas-beas acan di imah. Heeh. Teu boga, Mak, urang mah nyawa sorangan meureun. Emang ngecelok asasi. Da pugu ka Bu Haji mah. Geus loba hutangna. Terus sarua wae urang ge saleureun. Oh, nyawa sorangan lah, mage. Emang cara ngiriman salaki sia? Parah, Mak, ngiriman ge ka eutik paling ge. Nya sorangan anak urang jajan wae. Nya saeutik ge nya. Alhamdulillah sakitu aya pangiriman. Komo teh eueuh lamun eueuh. Aya mah tapi jeung-jeung mah eueuh, lain korek. Ulah sok dileungit-leungitkeun we pangiriman lalaki teh. Iya. Sakitu ge alhamdulillah ngaresikoan. Lamun teu ngiriman-ngiriman karak. Terus sih. Emang digawe di mana sih salaki sia, Is? Nyawa digawe di mana mah teu nyaho urang Teu mah. hidang. Mah duit we urang Oh, mah. penting mah duit gitu. Yang geus tuh neng marek uwi nu ngecelokeun tuh dage. Ya tuh coba kasih Bella masuk kan aya begaweun. Mending we nu kitu, merekeun minjem. Heueuh nya. Mah medit kitu. Yang geus nya, Neng. Mate ke mana nya? Wayah can balik. Ari ngomong. Ari ka warung wae tapi lila banget. Dia buka kacang saeutik kayak ngabubur. Hei, kulila-lila teuing sini nini teh. Ini sampai kejo asak. Teboga beas, enggak suwe ngabubur kacang. Kacang na sagelas, caina 5 gayung. Ini lila banget. Aing mah da ka mana meureun mate. Ngabubur oge we gulana. Ini lila banget ka mana meureun ini teh Mak tas di mana sih, Mak? Mak tas di mana? Aing geus neangan ecelokan, Menang henteu. boro-boro eueuh nu mere. Yang geus ieu buburkeun we. Terus nu aya gula wae, sia teh ieu ngabubur kacang teh kudu aya gula. Kudu aya sagala rupana ka warung gulana. Unjak anjuk boga eueuh nu mere, aing hutangna geus garade komo sia. Hutangna itu di warung di kuat ngajublang, tulisan marulu. Emang geus aya tulisanna, Mak? Ya aya, ada batur ge hidang dituliskeun amben teu poho. Makanya dibayar atuh mate ngomong wae. Para rusing da aing teh Geus ieu keuman we. gal poena teh teu gableg wae duit. Nya kudu kumasi, mah atuh ka Arabnya Nya pira ku aing tita ka Arab, sia nu ngorakene ka Arab ka ditu naha. Ya, Mak, lamun uing sukses mah geus ka Arab. Pan nya sorangan 2 bulan sabulan ge mantau ge balik. Nya sugan sia ka dukun minta jajampe supaya sia teh berhasil. Batur geuning arek mangkat ka Taiwan sok ka dukun heula. Non urusan ajeng dukun ya, Mas, sanajan 15 dukun oge ari goreng gadag mah di luar negeri moal mantak sukses. Goreng gadag nya kitu bener sia mah batu mah digawe nya di luar negeri sia mah molor we jeung molor teh hidang. Batu mah gawe nu bener. Nya kudu kumasi mate
Ari ngaranna gawe di batur mah kudu bener teh hidang saya teh ulah molor wae. Geus ulah ngomong wae, yuk kumbah ya. Marek ngejo. Kumbah we ku sia aing capek balik neangan duit, neangan eclokan. Ambak-ambakan wae kayaknya teh kolot dah ah. Anu teh nembalan wae si ieu mah. Hayu kamari aing pajakeun ti lelep. Saan pajakeun ti lelep. Sia ah. Ku si Bella oge ah. Mani kuatna geder itu tadi ge si Iis nanyakeun, "Mak, kamari ti lelep cenah." Soalnya wajar anak neangan oge ieu mah dengekeun. Emak 3 jam teu balik-balik, terus emberna aya disolokan. Ieu yam kamari teh emberna ti kecumplung. Kuduna mah langsung balik. Ngilu palid aing nu nuturkeun wae non ember supaya ku aing beunang ember eta teu beunang iam. Anak ngalalang kurek kos nu burung. Aing 3 jam. kacapean aing geus we sare di saung. Hah? Untuk non balik heula. Aing meni kuat ngimpi-ngimpi eta di saung jadi jelema beunghar. Ya sakitu ge. Encan aya pegawai desa, mun aya pegawai desa mah pasti rame viral. Geus ka ditu we tuh milu hadir iam. Bunga teu boga bajuna, Mak. Oh, baju siang ajublang. Bajuna jaradul. Ya kudu make baju naon sih teh hidang. Nya pake baju zaman ayeuna, nu alus ah. Kayak nurutkeun we batur sia mah batur mah ieu. Meuli baju nu zaman ayeuna ge baroga duit. Nya kumaha tuh panganjukeun ka 10.000. Nama sia nganjukeun. Terus enak kumaha sih mah, urang candar peri beuteung ah. Apaan sih geus ngejo lain tadi? Ngejo henteu. Henteu, rek ngabubur kacang oge, gulana ah. Naon teh ngandelkeun wae aing. Ngejo ge kumaha sih ieu bawa beas-beas acan. Ya terus enak poein teu dahar. Nya henteu, stop heula teu dahar ayeuna mah. Mama aya wae ah. Yang satu mah urang rek ulin ah di eueuh kejo mah ah. Tong sok ulin wae lah, ngerakeun ku tetangga. Oh, nya di imah oge eueuh hakaneun, ngerakeun ku naon? Nya mendingan di imah wah kana ge teu jadi pi omongan daripada siang ngaladog pi omongan batur. Rek saha anu ngomong, mal anu ngomong ieu ah. Eta mah bisa ning emak we. Di sana teh ngaladog we jeung ngaladog. Usaha atuh sia teh. Ya usaha naon sih emak ah. Ya usaha naon we ka ditu, sia teh kudu pinter jadi jelema balangsak mah ieu. Kudu naon wae dicabak gawean we. Nya kuli-kuli nyeuseut kitu dihajitasi. Yo, Pak, ulah sok nirita we anak gawe, emaknya gawe dek mah. Nya bira ku aing kudu digawe. Ya kadang oge usum panen, usum tandur aing nu digawe yam. Emang kitu sia daek ka sawah. Nya daek ari apa gawean mah. Ayeuna mah da nu ngulikeun. Geus ah winget ngaladog ah. Ngaladog wae hirupna teh ngaladog we jeung ngaladog. Kolot mah kurang bager kumaha. Nanaon dipeta-petakeun. Tapi anakna kitu teu narima, teu narimakeun. Kahayang teh nya, ieu nyaho buruan bara laki ieu gawean atuh ieu. Ieu mah aing kene wae we nu barang gawe teh. Itu sok teu hidang sorangan sih ieu mah jadi anak teh. Paring bara sasapu atuh. Ieu mah ngaladog jeung ngaladog we. Pusing aing mah jadi kolotna sieum teh pusing. Uyuhan we aing teu paeh nangtung oge. Bener cek emaknya. Kudu dengan pagawean tapi bingung. Ayeuna rek maju kuli tandur encan maju keneh wae. Ayeuna di imah wae kalaparan. Serba bingung aing teh da kudu kumaha sih nya. Sok pengasok yang rumah tangga deh tapi anu sudieun ke aing teh ah. Tuh bararingung aing teh ah. Usaha naon nya? Ka Arab geus malaku, ka Taiwan komo, umurna geus 65 tahun. Hah, dia baju saha halusnya? Ah, lumayan ya lamun dijual kaloakan mah. Geus kabingungan aing mah. Aing dijual we. Asik lumayan ye. Bisa kabeli beas ye mah ye rek dijual rek ditawarkeun.
bukan anu daekeun. Rek ngidar heula baju lumayan ya. Ngidar ka mana nya? Oh jelema anu ngariung-riung tuh dah mun aja anu ngariung-riung mah pasti anu daekeun we ieu baju loakan lumayan gitu nya. Murah mareh we lain baju aing ieu, baju nang mulung. Kamarana nya jelema teh rek nawarkeun baju meni hararese banget aing mah ya banges beurang perih beuteng teh ge ini sepi banget lembur teh. Yam bisa mantok ke mana? Aing mah naik mantok, aing keur ieu dagang baju. Mau lihat tuh Yam, nampok lanjut. Sama mau boga duit aing mah kontan dari kredit-kreditkeun. Nampok ka dieu lah. Bung Iya mana saha nanti mana iya yang mana? di pasar Tanah Abang, baju loakan. Yam buka tuh Yam. Ih, aing mah teu ngajuk-ngajukeun Siapa maksa? Ih, meni halus banget nih. Nyawa halus lah, orang baju wararu itu kene. Kajanya 75. Heeh. Bisa 50 ku aing nya. Geus kaji 50 ya lah. Tapi ke aing nyakot ieu heula balik sakedeung nya. Mu sama kasih ngabobodo Henteu manya aing ngabobodo. Yang ayeuna aing butuh banget Ke gede sia ngaloyang heula ka ditu. Nya. Yang geus awas ya mun sia ngabobodo. Ke tadi ku sia nya. Ya, teis ka mana sih? Tanya mah ya plastikna teu. Allah boro-boro Plastikan. plastikan. Itu kali itu kamu haji tuh nama. Ya, awas ya mun sia ngabobodo. Emang aing sia. 50 tah. Oh iya harganya sakitunya tong nawar deui kayak Senin mah ka dieu atuh nya. Ayo tuh mangga assalamualaikum. Sok harewe pembeli teh puguh ge sok nalawar wae Bu Haji keur naon? Iya Yam keur aya bisnis saeutik ya. Ya arek moal baju. Baju naon Baju loakan nang balanja di Tanah Abang. Mana boga modal geuning Yam? Nya boga nang injem Bu Haji teh aralus kan Bu Haji tuh. Paraha eta ya. Sekali make ieu 170 Bu Haji. Pusatnya lain loakan eta mah baju anyar Yam. Ayo arek moal. Ieu tah Ini coba tilep-tilepan aja. Nya tadi urut batur milihan wing teu kaboro ditilepna ge Yang abang ieu mah mahal banget baju loakan mana. Yang geus Bu Haji mah 100.000 we. Embong Tapi entong dikiridit Ya celanana we Yam. Calanana poho Bu Haji. Katinggalan di imah. Sapotong ngungkul. Geus sapotong ge pantes Bu Haji mah da awak sampayan. Gamis saya mulai ieu. Sampayan pegat. Si goblok mah. Arek ieu, arek gamis ieu nih dong. Tah Bu Haji mah cocok mah make gamisnya mun ka mana-mana teh. Ieu tadi urut milihan batur. Bara ieu Yam. Eta mah 300 Bu Haji. Pusat ari sia. Yang sayangna barasi. Ya ieu mah 30.000 ya. Gusti eta Bu Haji mending ngahinakeun banget. Mau 30.000 Bu kaja 50.000 Bu Haji. Mau 30.000. Bu 30.000 mah. Urang geus sore Bu Haji. Urang can ngejo. Yang 2 50.000 Yam. Geus hiji kaja 50.000 buru Si eta mah kitu nih koret. Aing mun teu karunya ka Maoda mah beulian da Yam. Aing karunya ka Maoda we, kan boga bati mah jeung meuli beas meureun. Nya atuh Bu Haji Ya Yam ya. Bu Haji mah meni bager-bager geulis. Mane aing nawar 30.000 teu dibere. Ya, sing awet make nanya kade soek. Kadang Yam kadang. Naon si Bu Haji Eta ngomong-ngomong mana boga modal. Di modalan batu Bu Haji teh Yam bayar heula tuh hutang. Nya kiki dibayar atuh mun aya rezeki mah. Nya kaya mah geus mang tahun-tahun. Nya kumaha sih? Geus ya ayeuna mah kieu we. Baju negara pake ke undangan. Bu Haji mah awakna halus, awak sampayan pasti pantes. Ieu mah ngarayu wae. Hayu bulu pake Geus nya. Onjung Si
iya mah pas itu banget. Arek teman-teman karunya kan ini Oda. Jadi tatagi wae besing setru komo pan. Lumayan beli baju aja penting ke akadinya ke pengajian. Ini saya ke mana maneh? Arek nangan dengan sangu bela eta mana mau baju eta si mana? Beli di si Iem iya 70 jadi nambah 50 eta. Oh, iya nangan baju. Manehna cenah balanja cenah ka tanah Abang. Bener tuh sih nya. Ya eta siap percaya wae ongkona ge. Oh nya manehna ngajualan yang ngomongna jeung deui halus banget Heeh, tapi itu benernya lumayan ya jeung ka mana-mana teh. Beuting apa kayak hadiran. Oh, basa gembolan deui. Istilah ya ini cokot duit heula ya asing ditanya si Iem nya. Bela kedeung heula kedeung. Doe. Si Iem eta geuning boga modalnya. Nya di mana nya? Anya sugan meureun ayeuna mah maneh jadi jelema bener sugan. Lain urang sok palaur teh ya bela pan. Tapi aing mah suujon wae nya ka jelema eta teh nya. Da soalna kan manehna mah tak bener teh heuh. Iraha si Iem bener coba. Heuh maneh ge ah nyaho ah. Tapi urang hayang meuli urang geus aya keneh teh. Ah iya tadi masih Iem ngoloyong ka Bu Haji. Abu Haji. Heeh geus heula ieu bukan cokot duit ah buburuan nya. Wah, wae teh angan si Iem nya. Arek moal baju euy. Arek moal baju bekas tapi mulus rahayu euy. Arek moal euy. Yang baju tuh ya, apa si Bella pisah tadi, orang dagang. si Bella. Hayu di itu ya. Hayu. Hayu buru milihan ya. Bajuna aralus tuh. Marulus keneh. Tah, ieu pantes ya. Iya, ini bajuna marurah ya. Heeh, baju biasa lo akan ah. Oh. Mana gini boga modal. Nya di modalan batur, asal orang daek usaha ge. Iya, halus tuh sih, iya. Halus tuh. Teh Isma geulis make baju none ge pantes. 80. Ulah 80 tuh sawa jeung si Bella. Yang baraha? 50.000. Gusti 50.000 mah cangcut bolong. Ah, tadi si Bella ge pugu alus. nyanggeus 70.000. Ah, Aing 50 ya. nyanggeus ke berarti 20 deui engke kajeun. Ya ulah tuh aing mah yang sakitu nya. Nya geus kajeun lah. Yang pentingnya kontan si Bella mah da nganju. Kontan ya, aing ya aya Heeh. Kudu kontan da di ditu lagi kontan ah. Heeh, sing awet nya Heeh. dipakena. Ya halus ya. Geus nam ka ditu pake ondangan. Geus yang tenangan maneh. Oke bejan tetangga nu lain mun hayang baju aya kitu di Ya sieun. hidarkeun itu ka ditu na ya. Geura laku geura. Arang. Bos ah barogan duit. Kebu haji sih geus. Geus. Meuli teh. Meuli hiji. Oh, eta jelema beunghar meuli baju loakan. Saboro teuing ah tah merek pake keset juga nu penting ada beuli bener teh. Heeh, geus ah yuk ah. Di kamarana baju urang. Aduh, aing mah di bangsa poean buat baju urang laleugitan. Gusti, ampun. Eta kunaon ngitungan wae ieu sampayan. Oh, Kunaon? eta. Ieu menang beli di si Iem 50 ye ngakuan Ieu tuh wae. tempo, baju urang ngarareueuh. Makanya si Iem nyopetan ah orang meuli di Tanah Abang tuh. Bener, ieu karage dipake. Ulah sok fitnah teteh. Mari, Gusti. Coba sih mojeuna teh sih. Bajeuna di urang tuh. Aduh, geuningannya. Oh, untung kuing can dibayar teh. Oh, nyadar. Kumaha teuing si Iem eta nyopetan baju, ieu mah kudu dibejakeun ka Maodah dah. Bejakeun we ka Maodah nya. Ulah cicing wae nah bejakeun ka kepala desa. Heeh, urang bawa we ka desa. Nah tuh man geus lah tuh nya teh nya, nek kasih ngabejana. Aduh, ampun dah si Iem mah kuat ku baju-baju oge, kuat dicopetan. Iem, ampun teuingan. Ieu mah kudu bebeja ah ka Maodah. Tuh bener ah. Bebeja heula ka Maodah. Ayo ah. Bella, Bu. Bu Haji, mana rek mana? kata si Iis beli baju tuh nya di si Iem nya. Oh, urang ge meuli Bella. Gusti, eta baju anu si itu, si Sapna. Gusti teuing. Masih. Tadi ge ditanya kurang teh Bella. Oh, Iya mau. mana boga modal belanja sama beli baju.
Oh, cina boga. Wajib dibelinya. Batunya mali hiji, 50.000 deh. Nya sawa untung kamu tadi bayar, bajuna dicokot deui itu kudu bogana. Ngomongna menang beli belanja di Tanah Abang. Oh, ka urang oge cina anu ngamodalan. Masih isi ge mau teu nyokot dah. Orang ngomong geus duit 50.000. Bisa kasih isu lah ah. Oh, ayo. Tuning, sih menyen masalah marulu. Yang baju aya nu akuan mah eta duit melayang 50.000. Masalah sih mah ada geus beak duitna. Tuning karunya we ka Maoda. Pantes Iis. Kira itu baju teh anu sisapna. Oh Gusti, Bener bener bela. Untung aing mah tadi bayar dah. Aing mah geus dibayar. Aing liwat teh jelema ke telat-telat dengan bajuna eueuh. Iya aing kumaha? Dari kene ka jelema. Yut aing kumaha? Cokot di sini ya, ayo ah. Ayo ah. Itu hidung banget. Ieu mah. Kita urut-urut na kene dah. Urut ngagoreng sangu meureun keur peuting. Meni kuat hararideng. Batur mah langsung kumbahan, piring urut dahar kumbahan, ieu mah henteu. Jadi ngandelkeun wae kolot sih ieu mah ampun teuingan. Hari diomelan wae da kumaha gitu. Apa aing mah da ngomelan wae si iem. Aina wae ki can balik keneh wae coba ge. Ngandel pisan jadi anak teh. Lain kadua ngabantuan kolot mah. Lumayan, menang 100.000 ngajual baju batur. Aya jeung meuli beas, aya jeung meuli dengan sangu. Rezeki mati mana we? Allah nu ngatur rezeki mah lain tatangga nu ngatur. Mak. Mak. Naon ah? Mak keur naon sih? Geus ngejo encan. Ieu kadeuleun nasi aing keur naon? Ya, aya duit saeutik, Mak. Duit. Heeh. Sia boga duit ieu. Boga ya, aya 100. Gusti, menang ti mana ieu? Menang eta kuli ku tatangga cenah cenah nguli ngajualan baju batur. Gusti, Lumayan nya, tah Ieu dua mah deui. dia baju. Heeh. Yang geus kaisukan didagangkeun deui nya. Ya heeh. Heeh tuh. Aya. Cek mah oge, ieu asal daek gawe mah naon we, batur geuning eta ngabutuhkeun tenaga sia. Heeh, maah. Ya heuh, mentok ulah sok. Icing wae. Ya heuh, ulah sok oguan, gawe mah naon we, nu penting mah ngahasilkeun duit. Ya, nu penting mah urang asal daek rajin ya, Ya Mak. heuh, kan ari kieu mah oge nyaah ka ieu Ya mah. heeh. Ya Geus ari mah aya gadagna mah mah. gerak ka warung we. Meuli beasnya ieu nya. Oh, meuli biasa tengah kilo mah. Heeh. Meuli bawang cengek mah himeureun teh 100.000. Mahi, tapi keudang amar ibake lah ya. Heeh, mah dibak heula. Heeh, keudang. Ya lumayan asal aya kadaek ge. Asal urang daek robot oge. Duit 100 mah tapi can laku 2 deka saha nya ngajualna nya. Si Bella can mayar deh ge. Tiis lempang meuli lapisan lah. Kayak laku we Oh, itu tinggal di jalan mana mah santai bae nya. Kos nutup boga dosa teh nya. Iya kali itu dag. Aduh aing geus kamogokan yang ngaringkuk Tas ngidar dagang baju kieu we Ieu jelema teh boga teh. Yan. Sia meuningna Galer sia Aya, tah masih. baju ambung Kok kunaon ieu baju? Sia baju batur oge tadi jualan. Sembarangan wae. Aing ge nyaho ieu teh setelan di Tanah Abang baju sisapna. Sia can mayar oge tadi 50.000. Oh nya teu sudi aing bayar oge. Beak gitu oge Itu meneh mah. Geus pake we. Ya tadi aing liwat jalan mana sia yang ngane bajuna sia mau tadi laporkeun ka desa. Sama gosip. Sama gosip. Masih ka mana? Awa, ka warung. Mak. Awa. Yo sia, jaba Bu Haji meuli tadi ge ngomong ka aing duit nangkos. Nah, kita geus kawu geus beak
Caca mayar oke. Saya ini laba-laba teh iem, sia teh iem karunya atuh iem jaba eta tetangga anyar iem teh. Oh nyakeun bae kudu dikerjain tat boga tetangga anyar mah. Emang terus sih kudu Oh, dikerjain. kudu dikerjain, Oh, jualnya bajuna. Sakitu ge ku aing salakina teh direbut. Oh, ieu tibang bajuna doang ku aing dijual. Si bener mana nyayemnya. Oh. Kayak gara-gara baju mana sih ieu keun sia dilaporkeun sia ke polisi sia. Kumaha keun? Nyai mau ngaku lah. Sia teh kitu wae geus kolot ge nya kawin geus genep kali, sia mah teh hidang-hidang. Kumaha sih aing lapar ah. Teh aya we nya. Iem kemu lah kitu-kitu deh iem. Nya kumaha sih? Balik. Nya geus yang dibalikeun. Ah sia mau ngomongna doang, masih ka mana sih? Ayo Apa? kemana duitna ah? Oh, wo. Tuh Beak. kan bisa dibayar Aku duitna. karena kayak tadi iem. Nya buku beak ah duitna oge. Masih ka mana sih? Oh, wo. Ah, Ah, siapa sih telepon wae ah. iya rek naon sih cocok wae. Dah. Oh, wo. Ma, Iya aya naon sih halo, ieu. emang geus salah tek mandi. Rek mandi, recet wae naon iam. Nah iya sih, iya udah ganteng, Nah, nyopetan, atuh. ngecapna. Oh, iya mah. Mau didenge. Petan, eta si iam dititah ku tetangga Kita cenah. tetangga. Ulah sok sia tong sok gosip wae sia. Sia ngomong ke Indonesia, sia menang dititah. Heeh. Iya, jadi jelema mah sia teh ulah ngabohong wae. Ieu teh baju sisapna Tetangga tetangga anyar teh mah bajuna. Aku sia iam Aku teu hidang. sia. Teu hidang geuningan sia. Ye, Kawin butuh duit udah ge mah. butuh duit tong kitu. Gawe nu benar. Teu hidang. Masih. Kamarana sih. Ah, Ya iam sia teh diwarak wae teh teu dititah cupa-copet. Iya teh hidang. cuma teh nyopet mak, cuma tangga jualkeun. Ya geuning tadi cek si Bea cenah menang nyopet. Ah si Bela mah fitnah wae. Itu batur gegerendang wae cenah pakaianna eueuh. Kiraku wing Tinggal aku sia wae bareng dijualan teh Yang hidang. cari mata percaya mah. Tanyakeun ka jenisna. Hidang banget. Terus eta kumaha eta? Nyetuk mah kumaha. Kumaha pugu itu buat batur neangan. Bajuna dijualan ku sia teh hidang. Mana gini ka dieu ka Ya imah. anu saatnya nu bener iam, nu bener. Saya ge bener mah menghasilkan duit. Gua ada gue sia mana yang ada masalah. Masalah naon sih mah teh? Ya pugu eta ngajualan baju batur. Sarung ngajualan baju batur mah teh ah. Pugu sia saha sadeui. Cuma tangga jualkeun wing mah. Ngajual ke piraku teh itu batur nu geger yang pakaianna teh hidang. Geger keur iraha teh oge. Sia mah kudu dicamahan. Oke. Yang geus tuh ah neng mari uih we anu ngeclokeun kuda ge. Ya, heeh. Kasih bela suka, kasih bela. Borobo maaf. Pun sia teh. Ayo pokoknya benar. Ya aya naon si aya naon ieu. Gula. Kagum sia teh atuh. Aku sia iem teu hidang. Mak. Teu hidang geuningan sia. Ye, Kawin butuh duit udah ge mah. butuh duit tong kitu. Gawe nu benar. Teu hidang. Masih. Sok ah. Aing lagi mesti bela kieu si aing teu kuat sih aing teu kuat. Sama ah. Ang, gitu.